Jelema nyepelekeun guru, nyepelekeun ulama, bakal leungit tantang ilmu-ilmu. Naudzubillah itu. Moal manfaat. Leungit we ilmu teh. Nu kaduana wakalla lisanu. Wakalla lisanahu. Allah bakal naon ngelungkeun kana lisanna. Keluk teh naon? Naon? Kaku. Lisanna teh bakal kaku. Ketika naon nyampaikeun hukum teh keluk we. Ditumpulkeun ku Allah lisanna. Naudzubillah. Terus anu katiluna waftaqarra fi akhirih bakal dibere kafakiran waftuqira bakal dipakirkeun fi akhirih dina akhir kahirupanana bakal dibalangsakeun bakal dipakirkeun dina akhir kahirupanana. Taeta tilu balai musibah pikeun saha wae anu ngentengkeun ulama kobok ngentengkeun kabu nanggap enteng nanggap sepele kanu jadi tak kurang mah si ngaut cinta si mahabbah ka ulama kamu insyaallah kahirupan urang bakal mulia kahirupan urang bakal barokah rezeki urang, rumah tangga urang, turunan urang bakal barokah. Bahkan dina kitab ta'limah saha jalma anu ngarepkeun anakna hayang jadi jalma alim maka kudu peduli ka ulama. Kudu daek barang bere ka ulama. Kudu daek merhatikeun ka ulama, perhatian ka ulama. Maka yakin cek saya ajar musik anakna turunanana bakal jadi seorang alim. Lamun teu kapangi ku anakna ku incuna, teu kapangi ku incuna ku buyutna, satujuh turunan pasti bakal aya di antawis turunanana anu jadi jalma ahli. Mata tohan lamun aya jalmi kiai lain nya ustad lain, ajengan lain, tapi budaknya jadi kiai. Tongane boa-boa eta naon turunan nasab kaluhur nanti eta si jalmi teh aya jalmi anu nyaah ka kiai, peduli ka kiai, ka ulama, ka ahli. Gitu. Henteu manehana oge peduli, mungkin bukan akina, bukan ninina anu pedulinya ka ulama. Ya pasti bakal karanapan ka alam. Eta mudah-mudahan dina wengi ieu urang sadayana sing kenging ilmu anu manfaat. Amin. Naon sagala rupi pamaksana urang cita-cita urang sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu gagaduhan masalah kararepet kabingung kasusah ku barokah silaturahmi tolak ilmu ratib sholawat tawasul maulid mudah-mudahan kararepetna kasusah kabingung kasedihna masalahna mudah-mudahan sing engal direngsekeun di pasien jalan kaluarna ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu teu damang saha wae dulu urang wargi urang mudah-mudahan sing disehatkeun sabiara-sabiara deui panyawatna sing engal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Terutami mudah-mudahan urang sadaya sing dijadikeun iman Islam dibarikan istiqomah ibadah mudah-mudahan sadayana maut husnul khotimah. Piduana kanggo alumni panginten atau wakal anu bade angkat